mustika eta mata lawang sorga. Untung jelema nu masih keneh boga emak bantak inget ke abah abah kedatangan santri sia ieu cak abah kan si abah geus kebalamat teh ka dieu ieu kula ditinggalkeun ku abah aduh emak tinggal hiji-hijina muriang ditah eta mustika cak abah urusan geus sia ulah ditinggalkeun geus eta mustika mun hayang nyaho mustika eta hiji jelema biasa bae ibadahna sarua jeung tadi tetapi barang maut Masya Allah eta mah aya cahaya tidak tilu poe teh cahaya kaluhur kaget kabeh ketujuhna aya di cahaya ke kadang malam Jumat aya di cahaya akhirna kaget ikut cahaya datang ka muncar kieu ye akhirna ayalah nu nawajuhan begitu ditawajuhan sarua Masya Allah aya di tempat adu indah tanya tentang ibadah amal naon amal tedaikeun ngabejakeun tapi ternyata akhirnya ngabejakeun ceknya kula ngurusan abah kula mah ngurusan indungku kitu kumaha indung kula muriang kula diurusan emak kula wayah mandian di pandian wayah dahar di huapan wayah salin di salinan paling kula minta izin mak kula dek salat heula nya tuh tas salat teh kaburu sunah-sunah acan ngurusan emak deui kadang-kadang kula mah dieu bae di hareupeun emak besi hayang nginum teh besi hayang dahar teh besi hayang salin teh besi segala rupa kula ngurusan emak 7 tahun geus we kula ngurusan mah lillahi ta'ala ngurusan teh teu hayang nanaon ngan ngurusan mah lillahi ta'ala geus sakitu Masya Allah emak maot akhirna menang 2 tahun kula maot ieu ganjaran ngurusan emak ternyata kula geus aya di surga